Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Henteu sieun sia teh bakal disiksa. Urang di dunia mah aya orai lompat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneun sabenerna. Aya kalajengkingan sagede kieu doang lompat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bang dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud. Teu kabayang eta. Ya Allah ya Rabbi. Aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae. Urang hiji dua nyandung sia masalah. Diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene 2 telu kurang kene obat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahnya aku mah nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun karena itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oge ye ieu mah konsep bagus kok sia bae kadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudna supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang kamamana di masjid bae ditanya deui ku babaturan sia ku rinjir nyelehkeun aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia mah terus bae heueuh sia naon gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik mari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teu kabeneran nama deui ya Allah ya Rabb teu kabeneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur mujuna marah batur teh lulunya marah leuleuh dompet ku babaturanna kan diperhatikeun aya sia eta foto saha nu di deuleu bae tu pamajikan geulis jasa meureun sok aya nyaho Engkoing kadeulina asal ena naon sia neuleuh foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hayangnya rahasia aing boga hiji-hijina di pamajikan teh mantap aing di deuleuhan bae oh ya hebat sia mah ya hebat nyontok henteu sia teh neuleukeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing leuleuh bae batur galak leuleuh foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi leuleuh pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantap aing asal leuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana
pamajikan eta nginaeun eta nyawa teh dinil hak nyawa lain teh kos kitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleuh maca buku ceuri cih cek salaki da kot cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang deui maca deui cerik deui cih cek salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh cerik maca buku hebat amat bisa jadi kecerik gitu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang jam maca Quran maca buku datang ke cerik gitu pasti kakak mencani orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol teh kos kitu mah neraka tau pamajikan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh teger jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu samar di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini miti tenang datang ke rada keras datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna masyaallah Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutiman nuruh sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculna agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allah alladzi arsala zatan ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh deuk naon dirage baca Al-Qur'an imimitin deuk nyahokeun pangeran Al-Qur'an deuk nyahokeun nabi na Al-Qur'an deuk nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an dek nyahokeun munakahat baca Al-Qur'an dek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an dek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an dek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an dek nyen sepeda motor mobil kapal laut udara baca Al-Qur'an dek nyen senjata baca Al-Qur'an dek nyen bom baca Al-Qur'anul Karim tinggal orang bacaan Al-Quran paham Al-Quran terus laksanakeun Yahudi leuwih ti heula maca Al-Quran jeung ngalaksanakeun jangan ujitu padahal teu percaya ka Allah mentek bil huda
maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dibere dalail dalil-dalil barohin dibere mukjizat tercengang kabeh ge dengan mukjizat Kangjeng ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani Muhammad mawa naon sih Al-Qur'an coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh coba onta kena ngomong tanya ku Kangjeng Nabi onta ditanya ngomong mukjizat Kangjeng tercengang kabeh coba tetanggal kayu memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Muhammad tanggal korma kita datang coba korma itu kena datang ka dia korma dipanggil ku Kangjeng Nabi tal hei korma ka dia tanggal korma gudag gide langsung nyabut sorangan langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani ku kafir-kafir Mekah musyrikin Mekah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah balik deui tanggal korma ka tempatna gudag gide plek deui wah Muhammad sihirna hebat kumaha bil huda ya Allah kurang puas coba Muhammad coba tuh panon poe bulan kena belah 2 coba datang ke mana lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul coba bae heulanan lo ngomong ke situ ayo belah 2 datang panon bulan gitu belah 2 hiji asup ka dieu 2 hiji asup ka dieu balik deui ka dinya tek maca syahadat balik deui ka luhur bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat da kumaha bil huda walladzi arsala rasulahu bil huda mawa pitujuh geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon coba Quran baca hayu cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe ieu kula teh diciduhan ku awet kecil tah mah nyeun bomba ge Quran bisaeun buka Al-Quran nyeun kapal baca Al-Quran ye nyeun senjata baca Al-Quran atuh komo deui naklukeun awewe itu qala Yusuf li abi ya abad ini senjata inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin Allahumma lain kol basarwiti fi cikupa kamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam langsung datang mana Kang Pendi Kang Pendi mana wajahmu selalu ada di hatiku kumismu ada di hatiku dan aku benci padamu aku telah dikelabui olehmu goblok kamu ya menjadi kira tuh ya gampang hayang naon dina Al-Quran hayang sugih Masya Allah wazin fil nasi bil hadiyatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashadu manafi'a paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta wajin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar di jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya pake ngawarung bacakeun eta teh bener masyaallah aya aturanana bacaanana 999 aja oh bener daratang Masya Allah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon bang gorenganan ngabring ngahutang kabeh pada tadi dah hayang laku atuh laku ngan dihutang daratang kabeh datang pan ngama haji eureunan ngawarungna geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai guys hayang naon
Coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi. Nah, kecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mali teruskeun gua ini. Asana nyarandung kabeh. Wah, teu beres. Nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman. Dibere wiridana ku kiai. Kiai na kitu nyandung. Ah maksudna nu kanyahoan mah. Tah ieu. Iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda. Lamun henteu dibere dalil, henteu dibere barohin, henteu dibere mukjizat, naon atuh kekuatan Kangjeng Nabi. Maka urang sebagai warasatul anbiya na atuh kudu kuari. Kudu atuh urang kudu boga bil huda. Lamun teu boga bil huda, mal bisa. Mal bisa tuh. Mukjizat lain. Lain. Naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana. Minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung. Ulah yang dimulya-mulya. Ieu liwat be. Aju jelema ngomong mah haji tah si mana? Ji goblok Mang Haji. Kiai. Aing ada emang haji goblok sia mah. Hahaha eta geus. Wayab tulu Kiai Uhu eta. Batal tuh kagiayana. Kangjeng Nabi di Ciduha, Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sudan marah teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar si mana orang dagang salak tah iya arsalahu bil huda. Wah, Kangjeng. Ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda. Ketika sahabat mentes perang, dahaga kabeh perbekalan seep beja ka Kangjeng, kami lelah ya Rasulullah. Sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya, bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu. Wadahna cicikeun gadinya cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi cabut mancer kabeh 5-5 sak wayuh kabeh muararan di wow wudu minum maka ngawadahan segala rupa ya Allah ya Rabb ditanya teh anak sabarabar kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah lamun kaji pendi bisa mancer kitu atuh geus jualan cai nya nama atuh jualan cai masyaallah Kangjeng Nabi kumaha coba bil huda wallazi arsala rasulahu bil huda Allah karim masyaallah ketika Kangjeng Nabi mantas perang kunin kemudian lapar kabeh jelema sahabat lapar Jabir bebeja ka pamajikanna mana bahasa hebat tak mana tah mana budak perhatikan urang lain mama ya Allah naon kan Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias urang boga naon aya pasakeun coba ah geus pasak aya saleter dipasak saleternya terus urang mencit embe anakna tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame Kangjeng bae paling mawalah 3-4 lobana 10-an geus tenang teh urusan kos pasak laporan kan Tuhan ya macam Tuhan hungkul paringgel 3-4 pelong pada 10 itu mamajikan kula keur masak bari teh ulah lobaan oh alhamdulillah cekang langsung nangtung Kangjeng wahai para sahabat cek Jabir ira naon ieu Jabir alhamdulillah pamajikanna masak dek jadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan tadi itu Patu Jabir langsung lompat mana kabeh ade ondang ulah mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah saleter jelema sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah aduh carekan Jabir talaunan abis ieu tagih geus ribut jana teh jeung pamajikanna
bisik basil atuh hige bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung deuk kumaha atuh makanya jelema lapar kabeh karebupan aku mah nasib bae geus cek majikanna geus sabodo lah pokona datang kabeh 1000 jelema pan mana pasakeunana ya gas antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesa keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala keluar cak Jabir teh emang nyesa ya Allah Masya Allah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an wari Al-Qur'anul Karim baca kurang aya di jerona segala rupa zaman narita daya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia begitu belajar datang ka ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un tadi terus-teruskeun sedangkan memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat balik deui Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un pajar dek diterus ya balik deui tilu kali mereunnya sakieu Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim datang ka anggeus balik deui disalahkeun henteu diteruskeun henteu kita balik deui mun kitu bahkan disalahkeun misalnya kurang ya du'ul yatim takkan ngeunaheun urang ya ara'aita alladhi yukadzibu bid dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh tah bahasa Sunda teu kudu make hamas ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu-kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aita alladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din geus pas henteu sugan disalahkeun bid-din henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din ente disalahkan tapi diteruskan ente geus trek isuk ngaji eta deui bah kan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna nah sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah da teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang geus aya kan tuh
Pendi tidak bersilsilah. Aya kadinya bin genderuwo. Silsilahan ya. Baca Qur'an teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah. Teu pernah aya nu menerkeun, teu pernah nu nyalahkeun, teh mah petet jadianan teh mah. Atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semua lobana hasil. Isuk ngaji deui. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Balik deui. Bismillah. Saminggu aroaita kene bae. Ya Allah ya Rabbi. Nanya oge nya. Mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos aroaita di saminggu. Diteruskeun teu, disalahkeun teu. Aing nyaho. Dia kan geus menang ijazah dia teh. Asana ti ma'ruf fil qurfi karangkas beureun nyari. Emang aing teh nyaho. Bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos gitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos gitu bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun Ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup deh kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kituna hese tah ieu mah malik marubil gurima nah sanggeus tadi geus kan fadzalika yadul yatim fadzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu wawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un salat nage sia mah bakal jadi kana neraka lantaran salat nage hayang kalem ku tatangga beuh deuk berjamaah ge mani di bejan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, Masya Allah. Lamun kadang Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun eueuh nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya ge jadi fakir teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadengen lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai ku ari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar. Insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mangsana kawin deui tambah lelep ya mah Allah. Deuk kira salat. Mikiran itil bae goblok. Ayo. Dunia kiceun di jero hate. Hiji Allah. Allahu Akbar. Tuh nanaon mantep. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah nginahi Allahu Akbar nginahi pikiran lah usuk kemudian pae hai Allah ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura gerak caritakeun mujib bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang nyula kuari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana ngadengeun eta deui ihdinas siratal wah sin tama teu ngeunaheun kan kadengeun iya kana na'budu wa iya kana heuy pasti atuh iya kana na'budu wa iya kana nasta'in alhamdulillahirabbil alamin gairil magdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat
engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat. Maksudna hak teh penuh kebenaran, penuh kepatutan, penuh kemanfaatan. Agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat, naon sababna asar 4 rakaat, ko magrib 3 rakaat. Teu kudu nyaritakeun geus kitu nu penting mah siapa salat. Ari dibahas kenapa salat henteu. Dibahas geus tuntas. Salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas. Asar 4 rakaat kenapa? Bahas. Maghrib 3 rakaat kenapa? Bahas. Isya 4 rakaat bahas. Subuh kenapa 2 rakaat dibahas. Selesai pembahasanana tentang hikmah iman. Ayo salat henteu. Coba ayo. Salat. Aya hak di jerona jeung aya rahasiaan. Ketika perintah Allah, setiap perintah di jerona aya kamaslahatan. Setiap larangan di jerona aya kabahayaan. Titik geus sakitu bae. Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat. Aya kamanfaatan dunia jeung akhirat. Ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Titik geus sakitu. Dinil haq. Masyaallah karim. Iyalah Kangjeng Nabi mawa dinil haq. Hamid. Buistu bil hanifiyatis sahmah. Kuring diutus mawa agama nu hamid. Enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayat dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya. Bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat. Ya Allah, di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi, tapi ku ulama ahli batin di ngaranan. Dek pake ngaran dek henteu, tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah, ya Rabbi, kurang kumaha wa dinil haq. Nawa agama nu haq bener, sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam. Tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi, urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi, teu kazamanan ke para sahabat, teu kazamanan para tabiin. Urang mah kuari zaman-zaman urang, teangan kuari ulama-ulama anu lurus. Anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari masyaallah kali sekali kredit haram 2 harga nu berbeda haram teteh 2 akad 2 harga nu berbeda haram teteh ulah suka jadi halal-halal aja di dalilah je duit bank bunga bank masa sih aya duit reuneuh aju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito aju jadi anakan iya aluar tina dinul haq pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia masyaallah urang keur meujeunna ngridit keur meujeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh
wallahu alam di jero kuburna bakal pikumaha ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon ai eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneun sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh ai duit mang dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene opat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur gabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunaheun nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantak aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oge ye ieu mah konsep bagus kok sia bae kadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang ka mamana di masjid bae ditanya deh ku babaturan siap ku ringgir nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae heeh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran namanya ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweul nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur mujugna marah batur teh dulunya marah lele dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho Engko kadeulina asal ena naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hayangnya rahasia aing boga hiji-hijina di pamajikan teh mantap aing di deuleuan bae oh jahe hebat sih mah ya hebatnya ontak itu sih teh dilikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing leuleuh bae batur galak leuleuh foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi heula pamajikan tambah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka potong pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge bih nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana
majikan eta nginaeun eta nyawa teh dinil hak nyawa lain teh kos kitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neule maca buku ceuri cih cek salaki da kot cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang baca deui cerik deui cih cek salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh cerik baca buku hebat amat bisa jadi kecerik gitu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang jam baca Quran baca buku datang ke cerik gitu pasti kakak mencari orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol teh kos gitu mah neraka tau pamajikan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu samar di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini miti tenang datang ke rada keras datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu lonto nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aya geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can lenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum gusaana duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasehat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat Waalaikumsalam jika datang ngaji pendek hebatnya nama ya, kunaon aing di kamari kula di kamari canda atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal mah
lain gitu. Assalamualaikum. Abdi di kamar can. Cicing. Cukup teh sabobokos ya. Saboboko. Iya aya. Ieu kula tas becet embe tah dagingna semur, tah saboboko ros bawa ka ditu. Bener ya Kiai, bener. Hasilnya ke bayar ka dinya. Beres deui bae. Entah iman lillahi ta'ala. Oh, jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi. Masyaallah. Mudah-mudahan. Cak kiai ngaragaji tah naon teh sia. Saya ngomongnya na asli na takos gitu. Nah, iya. Jelema boga ka bogo, haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah wa kakawin. Moal bisa tah. Di sebab geus aya jalinan cinta. Geus luar biasa. Bah ieu mah geus teu kuat kumaha. Cak aing mas ya ulah wa kakajeun ku edan teh budak kajeun ku kumaha. Kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin. Coba-coba ka dieu fotona hayang mah ngeledak. Ayo coba foto babena sia kada. Ieu tah fotona. Cek bapana. Mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae. Tolol da bapana nya. Aduh goblok da bapana. Orang bajingan bapana. Masya Allah. Batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang. Liyuzhirahu ala dini kulli. Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nuka Israel nuka Syria nuka Syam ayalah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ka Syria tah eta teh bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkeun ka dieu ka Eropa kerjasama nyana Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam. Wah, politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani, ekonomina kitu kene, budayana kitu kene, lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia, tapi kuari coba terus ke mancanagara, termasuk di Indonesia. Kuari Quran sekadar dibaca, didengungkeun, dimusabakohkeun, cukup dibere piala Mekah, Madinah, cukup dibere penghargaan. Ye, hasil daripada musabakoh. Amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia dibom sia. Amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia tembak sia, minimal penjara sia. Kos gitulah. Demantak geus ya urang-urang we kuari sebab terakur zohirna orang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya tuh pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya tuh pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak tetapi untuk yang mendekat kepada Allah orang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asa dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan urusan ieu lain deui tapi teu saeutik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba, di Jerman diangkat jadi wali loba, di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan, negara Yahudi, negara Nasrani, tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae. Di Mekah deket ka Baitullah. Dasar diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal bae.
Di Indonesia jauh ka dia ka ditu. Ih, atuh adem ayem bae. Adem ayem tenang. Indonesia pang tenang-tenang jeung pang mahmur-mahmur. Imah jeung sumur doang wali. Masya Allah, beak kabeh uncek. Tapi tenang. Sebab naon? Pengajian di mana bae aya. Musola jeung masjid dibuka 24 jam. Coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain. Masa masjid sih aya waktu-waktu sakumaha kantor. Di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna. Di luar waktu salat kunci, di urang nu tas main gaple ge ka masjid ngedeng. Di Indonesia mah hebat jasa. Masya Allah, teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple. Barang aya kiai kadinya make sendal kulit, nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui. Eta di urang. Tapi tenang we aja kiaina ge geus ikhlas tenang. Ikhlas kiaina ge meureun nu tadi teh atawa manu nyokot geus didoakeun leh mudah-mudahan sing salamet. Masalah di Indonesia mah teu kaya marah. Teu kaya marah piawai di Indonesia. Ya, di urang ya kejadian kemarin lamun di luar negeri geus gontok-gontokan. Kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak. Tapi di urang mah adem ayem. Biasa bae. Geus tah ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos gitu. Negara mana modal kos Indonesia? Iya atuh sabodo. Nyana-nyana urang-urang ke wae milih atuh kumaha ke bae. Sia masuk sareuri bae. Maksudna kadinya deui. Sia memang perwatakan meureun nya. Tenang we. Gotok-gotokan engke mah henteu. Ih, negara urang mah tiis tuh masalah. Masya Allah kari. Ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah. Boleh dikira, dipantau ke Amerika, dipantau ke Australia, dipantau. Sebab lawan Indonesia boga sejarah. Sejarah Indonesia mah lain lalagaan. Ketika Belanda ngudag muslimin muslimat di tukangeunna aya jelema nu neleukeun. Ketika Belanda eueuh cokot urut telapak kakina doang. Teh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Paeh Belanda di. Urutna doang urutna. Ye, nu mantap ka awewe ge kitu we, cokot sempakna. Ye. Kulub. Sia melmu dukun tah mah. Lamun bisa cokot geura buukna 3 bae. Ayo cokot buukna 3. Kumaha acara sabisa-bisa cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji. Cokot tek hijikeun. Set. Langsung. Tuh, teu di pucuk awi kaluhur tadi. Hese kawin. Masya Allah ngagantung waris. Atuh eta kos kitu. Satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini. Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyaho. Ge, aya jelema dipake ka embung bae ku awewe, cokot deui sempakna atawa buukna, talikeun di tang pucuk tang kawi, kabawa ka luhur, angin kikieuan, oh pendi. Asal ketebak angin, oh pendi. Oh, edan kabehan, pendi edan itu edan. Harar edan pelet. Nah, ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli. Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih. Masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun. Allah manghendake luhur bae. Cuman kuari kadel Islam teh di jajaran kedua. Jajaran kahiji teh Kristen, berikut Yahudi, jajaran kedua adalah Islam. Nah, ulah kaget sebab satungtung ayat keneh nu zikir moal kiamat. Berarti terus makin surut. Bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Engke judi bakal loba deui kuari geus ternyata. Anak zina berarti anak aya loba anak zina, loba nu zina. Perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah.
Islam bakal ninggalkeun agamana sibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat, wallahu alam nasib Indonesia. Ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas, minimal setengah ikhlas lah. Setengah ikhlas mah aya, saparapat lah. Saparapat. Tapi nu ikhlas, anu ikhlas beneran eta nu nyieun gede da agama. Nah, ieu gel yuzhirahu 'ala dini kulli. Eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, dilanjut ku ayeuna. Emang kehendak urang lain tetep bae. Wallazi arsala rasulahu, utusan Allah aya dijadikeun ulama warasatul anbiya, teger ngana. Pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana. Wa dinil haq ngembangkeun agama. Teu perdasieun nya nama ku caranyana limit supaya caina herang laukna beunang. Luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun. Atau emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh. Asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti, tanaga ti Gusti, sorak ti Gusti, batur nu datang ge ti Gusti, ieu mah horenganan tajali Gusti kakara. Luhur ta agama. Sok geurage. Deuk sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman-siraman. Sebab ieu ilmu teh kapan cai. Batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi. Lamun cai lah herang atuh kan tiis, bisa-bisa nunduk tah jangan. Hees bisa ya caina tiis cek kana ieu mantep geus. Ieu masana cai gunung karang cek ini. Tiis. Bangkon di luar mah geus biasa bungkus ban ieu kosro. Benang ngahutang ngomong deui. Teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar, partai PDI, gaji lah ieu lain urusan partena. Teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae gitu. Ai celi aing mah ulangan 2. Celi anjing. Memang kunaon kitu cai nu kaluarna kotor. Melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah. Mun kapake mah pagon kana ge. Teh kipu doli gitu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge. Mun kapake mah atuh nya mah inohong. Nah, ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana, ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena. Sebab naon? Lain cai heran nu kadenge. Hikam tinggal hikam, ihya tinggal ihya. Tapi lamun dimurnikeun, oh ieu mah pamarentah. Hayang. Ieu bariba. Kagok leutik. Hayang. Mulus ka Allah. Sejuk kadengena. Ngeunah mandi kan urang. Masya Allah. Kayak nungguan deui irah deui mandi deui urang. Irah deui mandi deui kuku ceprakan mandi bayangan. Ayo make samping henteu. Panjang dah liuzhirahu 'ala dini kulli. Guys, seperti etalah kehendak Allah. Di zaman Kangjeng kabelah dina dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal nagara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah, Saddam